segitu mana memerik jika kemajikan. Saya kurang cerot itu cerot. Ada cerita gelis semuanya. Bang gelis saya mah geus puguh karena menjadi gelis pada jeung baheula. Untung maneh memerik si Reka. Si Igoy memerik kurang wae, kurang mah sudi juga memerik wae. Tinggal poe tuh jeung si Igoy. Mau dia kepang di pengawasan kan dia balik ke pengawasan kenapa begitu sok alim Asli napa di pengawasan lu palingan make ieu meunang jadi anak soleh mulai di masyarakat teh jigana nyari kopeahnya usaha dicepotna atuh Pak cukup lagi anak usaha Goy sendal maneh anu leungit kusaha Goy ku si Awai jiga nama. Jadi orang teh bakal kumaha ya. Kumaha mana. Menang kondisi mereka. Guys, saya mah. Exalt kumaha mana. Ya isi kan cobaan orang cobaan ini. Ya, Boy. Boy. Ibarat kurang curhat teh didengekeun namun marolor teh. Kalau tadi berkati kali curhat teh didengekeun Ferrari. Hiji ngorok, hiji cangap, kubis kemana-mana. Curhat, baceon, apa diobot, aing teh. Benci ante kemana dua ante ya Allah nah diri urang jabat kia jauh kanu iman anu dibere ku Gusti Allah urang kamari jauh jangan anu nyiptakan balik deket ya Allah Tuhan geus ciptakan jelema anu geus kelingan urang itu teh jiga maun ya bener maun kunaon eta budak teh jang cingka dia jang kunaon maun teh kunaon cingka dia ka dia cing kunaon aya naon keun hirup mah kudu loba diajar urang teh kahareup mah sing jadi pembelajaran hirup ka tukang anu kamari kumaon geus dilaksanakeun urang robah kalakuan maun kamari urang ganti kumaon anu anyar kalakuan maun anu anyar supaya maun hirup leuwih alus leuwih hade tuh tingali alam sakitu agungna Allah manyaheun ka urang Allah manyaheun pisan ka makhlukna ayeuna mah urang loba mikir urang loba tapakur we kana alam tuh tingali sakitu legaana sakitu agungna geus tong loba dipikiran ayeuna mah urang tasakur bini mah urang teang urang cuk-curuk ku urang alam ieu anu sakitu legaana supaya orang hirup kahareup leuwih alus hayu ah
Ustad itu juga Oh. Igoy Ustad. Nya karena naon eta budak teh. Juga nuju ngahulang Igoy Ngulangnya, teh. ah. Juga Cik urang sampeurkeun nya. nya Ustad. Dari abis salah. Ikoy. Goy, Ya. mana Goy? Abis salah. Bae Goy. Urang jeung mane Goy can telah. Bae. Kamari urang jeung mane yang salah. Tapi Allah mah Maha Pemaaf Goy. Insya Allah urang jeung mane isuk bisa neangan gawe anu halal. Bisa tunjukkan bahwa urang teh bisa jadi jelema bener anu sukses. Amin Allah. Allah malah utang ngapura, boy. Maun, Boy. Kamari babara poe ka tukang ngelakukeun kesalahan. Ayeuna urang papak ka hareupan. Kalakuan anu sesuai jeung Al-Qur'an hadisnya. Ayeuna mah daripada ngajentul, boy. Ayo urang tadamur alam, urang tasakur dunia, urang pohokeun kesalahan urang kamari, urang papak, kalakuan Boy, Maun, masih kena ngarora, masih kena panjang lengka. Sok, ayeuna mah urang pohokeun we kamari mah. Urang papak, mau Igoy baru, Maun baru, Maun anu didambakeun ku kolosna, Igoy anu didambakeun ku timun. Urang doakeun si Mama, si Uul, doakeun ku Igoy. Doakeun ku Maun kolosna nya. Sok urang bacakeun doa na minta hampura nya, tuturkeun nya, Pak Ustaz. Robbana Dolamna Angkusana Wa ilam tagfir lana Wa tarhamna Lanakunanna Minal khosirin. Nah, namanya daripada ngajuntul meratapi kesalahan kurang papa gaya nama jadi cuma loba opieun hujan atulah dari mah hujan cai sakieu mah moal mah jadi mata urang bari ngopi di ditu mah urang bari ngarokok aya liwet aya hayam kan kudu dipencit heula goy hayamna goy ya Urang kita apal mana teh lapar Goy. daripada cerik kasih gana cerik lapar urangnya. Ustaz tungguan lur. Udah kalah ke hareureum maneh mah. Ayo. Ayo atuh. Lah. Ustaz lapar cakalan jadi lulus. Ayo. Boy, mun. Kami memohon. Goy aya remano mana Goy? Oh, urang bakal lolos. Ayo balik nanya. Eta kitu bae. Bae lah. Olahraga lah, mun. Ayo. Reman Goy. Goy. Ustaz.
Kang Ojai. Hari mana kira? Ya, kita sholat. Ojai, makan. Alhamdulillah, mudah-mudahan dina mungkas kurang hirup di alam dunia teh kalakuan atuh dari mana sini kalakuan teh alhamdulillah kan nama kepada pikir ya doi jeung mau tetep terus kan ayo orang sholat eta kope balik atuh deui aduh iya ya pakai kope ya salah kedua lah kata kedua Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Astagfirullah, ieu barudak terarek ini. Lihat teh, sepanjang urang minum kopi, entuh hararudak we murenya. Di kopi Hei, ada mana nih? Naon? Sareta karari itu. Astagfirullahaladzim. Urang bieu mimpi euy. Mimpi naon maneh? Ini nampur atuh. Ya, nginum mah kopi ya. Nginum mah yuk. Ijewa, pani hayang. Hayang atuh hijau mah. Inum melanya. Oh, sok inum mah mah tenang. Sok, sekarang nyarita. Astagfirullahaladzim. Terus bisa nyarita. Jadi kieu. Goy, maneh heula. Orang mah mimpi ieu disadarkeun ku Ustaz Juli. Sarua, goy. Sarua. Mana urang Sarawak we. Sarua. Urang diingetan deui ku Payudi. Kumaha? Goy, maneh heula. Nyarita teh beres maneh. Orang mah diingetan ku Pak Yudi diajak sholat kita adan teh komat terus ulin buka Ustaz Juli percis pisan Sarua urang abah geus sahatenya ih meuli sarua ngimpi ge. Lain cung mah. Urang teh diingetan. Urang teh kudu inget bahwa urang teh di dunia teh sementara urang teh ulah sampaikeun hirup teh ulah jiga kamari goy. Matakna mah tong masang we togel siapa doaan teh terus pugu urang oge salah mata kamar teh keur menyesali kesalahan orang dia ngimpi. Heeh bieu ngimpi teh keur menyesali kesalahan orang bahwa orang kamari salah teh ingat ka Gusti Allah nu masuci di luhur. Astagfirullahaladzim hapunten. Wae teh kan isuk-isuk pula gitu wae upahan atuh mongga nih bawa coy bawa jajan ke ngupahan teh ya tetapan kopi ke can meak teh atuh roti-rotina teh Itu boga duit.
Mana mah teh goblok duit wae. Goy boga teh. Asa pak oh berarti boga duit. Ieu Geus kumangke we urang nganyuk. ah